anu ya. lemah. Lemah naon? Anu lemah sahwat. Oh, Terus wah. anu tos lilis. Oh, jadi begini mungkin sahabat ya, kita akan perjelas. Mungkin si Umi ini teh bukan hanya produksi tahu, di sini juga si Umi bisa terapi lah gitu ya. Gitu. Ketika ada yang sudah tua, ini anu dari mulai dari setruk. Mr. P-nya gitunya. Anu setruk, Oh, setruk bisa oke anu nya. biasa anu sok ngeluh keluhan Oh, penyakit. siap siap. Alhamdulillah. Memperbesar Mi. Apa? Biasa. Itu alhamdulillah. Aduh, Teteh. Sulti mana? Posyandu. Posyandu. Oh, enak palihan mana? Pali Lebak. Paling lebah. Di mana palihan kecamatan mana? Eta jembatan Curug Banteng. Oh iya paling dia nak. Oh mohon-mohonnya. Bos Posyandu cenah teh ya, sahabat sih. Dek, di mana? Wis sekolah? Ya. Kelas baraha? Kelas 1 naon? SD-nya Lindu. Kelas 1 SD ya? Namanya siapa? Fikri. Kalau yang ini? Dika. Kalau yang itu? Siapa? Naila. Naila. Sama kelas 1 ya? Iya. Oh, ya udah sok pinter sekolahnya ya deh ya. Hati-hati jangan lupa. Nah, kali ini sahabat kita akan jalan-jalan lagi ya seperti biasa. Dan alhamdulillah Mang JP ada waktu untuk jalan-jalan untuk hari ini ya. Mudah-mudahan perjalanan kita selamat tujuan. Dan lokasi ini perbatasan antara desa Cimahpar sama desa mana ini ya? Yang pasti yang adalah perbatasan yang dimana ada sungai di bawah sana, sungainya ya tuh. Jadi di sana itu adalah Curug Banteng. Dan kita akan menelusuri kampung yang ada di sini. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi sama warga yang ada di sini lah ya sahabat ya. Dan kita akan ke sana sahabat. Nah, kita sudah sampai yang dimana ini adalah kampungnya sahabat ya. Dan di sini saya belum, oh di sana sahabat ya. Di sana tuh ada si bapak-bapak. Assalamualaikum. Abah. Damang Abah. Abdi ngelingan silaturahmi Abah yeuh. Abah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamana emakna? Gaduh, Oh, tos ngantunkeun, Bah. Pasang satu di nyalira we, Bah. nyalira. Aduh, Abah dia sendiri katanya Ada saja. saung gani di tojaran. Mohon Abah, Allahu Akbar. Ini lagu. Tekan suruh itu dan Mohon Abahnya. Abah ya teh kampung naon, Bah? Cipancur. Oh, Cipancur itu nya. Cipancur, Cipanengkas. Oh, Cipanengkas. Abdi ngerengan silaturahmi ya ti palihan Jampang. Di Jampang. Mohon ti palihan ditu. Jampang iya, Jampang Kulon. Mohon. Paling mana anak? Di daerah Jampang nawe di dinya ceket alun-alun. Oh, Mohon. Kalarasan abdi teh amengan ya kapalihan dia. Cuman teu terang naon nami kampungna sabdi teh. ada maksudnya Kampung. pada naon tuh. Amengan we abdi mah silaturahmi ka kampung-kampung gitu, Bah. Oh, Mohon. Jadi pan meurna geus Bah. Saur eta oge geuning urang teh kedah manyakeun silaturahmi. Mohon Mohon gitu, Bahnya. gitu. Aduh, Abah. Atos masak ke, Bah? Masaknya teh anu masihan beas. Allahu Akbar, Abah. Acan Mohonnya. nyangu acan nyangu. Bah, itu bumi sah itu, Bah. Eta tukang tahu eta. Oh, sugi calan tahu. Mohon. Tahu pamagat Mohon, Abah. istrina sok tukang ngadamelan gitu. Ada malah naon, Bah? Punya tahu Oh, sok di mana eta produksina, Bah? Nah, di dinya Oh, sok ada malah di dieu. itu di pangkar tuh sama. Oh, ayeuna nu jeung ada malah teh nya, Bah? Mungkin da santen Oh. magiling nama. Jadi lamun pagi masuk icalan. Di jalan. Oh, mohon-mohonnya. Wah, di desa berapa bumi, Bah, di, Bah? Sore suhunana Mohon. ada lah nyata nu jara rompo. Mohon banyak. Teh gadisannya, Bah. Aya. Aya. Janda ya tuh, Bah.
janda aya. Walah, aya cenah teh. Kalarasan bae teh milarian gadis atau warana bah. Aduh. Abah teh sana mina teh abah teh. Abah Isob. Abah isobnya. Oh, mohon. Abah Isob. Pilih abdi engkin kawengian. Abdi teh asa mampir ka dieu bah. Nah, Insyaallah bahnya. Mohon alhamdulillah abahnya teh terbuka. jaga Abah teh ngiuk kukut bah. nah dua Oh. siki oge Oh. oge nengah nu batur. Aduh, abah. Tapi melak itu gini bah itu naon bah itu bah. Nah turubuk. Turubuk bahnya itu tuh sahabat di sana. Jadi sahabat itu memanfaatkan lahan yang ada tuh. Sini juga ada pohon pisang ya tuh. Pokoknya itu dapur, 4 dapur. Abah abdi yang paling amangan kepala itu abah. Kemana? Itu kepala itu Malawi Araraya. Ayah menyata istri eta. Oh, mohon sawios. Iya Oh. ka itu emui itu. Oh, ada kepala dirinya tiasa tuh bah. Biasa ka dia. Oh. Kan papa. Oh, mohon sawios bah iya ka dia we meureun bah abdi bah. Abah, mohon abahnya. Wah, Sing sehat abahna, mohon ya bahnya. Oh, aduh. iya ka dia tuh. Wah, abah cobian lah kepala dia. Mohon abah punten ya abahnya ayo bah. Punten abah. Nah, jadi kita akan ke sini ya, sahabat. Assalamualaikum. Aduh, Mi, punten nah. Ngiringan silaturahmi. Saurna di dieu teh tukang pabrik tahu. Iya di dia. Pabrik kecil-kecilan, Pak. Punten nah ngiringan silaturahmi we nya. Punten. Kawan, teu produksi ayeuna nah. Ayeuna mah ayeuna jalan, produksina mungkin So? tos dohor ayeuna mah cenah enjing teh bade rian heula cenah capek. Oh. Capek cenah we nya. Capek cenah bade rian heula. Mohon ya. Unggal minggu unggal dinten dah. Oh, jadi setiap hari si Umi teh sok bikin ieu tahu. Mun. Oh, nyalira. Ku nyalira ieu teh Ini nama. damelna terus bapak nu micalna. Oh. Cuman sekedik dah, Oh. cuman 10 kilo we. Kacang lana teh. Mohon kitu Sok ti mana meser kacangna? Meserna ti Ciparai Ciparai. Oh, mohon. di warung. Tos lami we kadamelan tahu. Untuk salama tos sabaraha tos aya 3 tahun. Oh, ka dieu teh nya. Dan Alhamdulillah. kitu sok sekedik. Oh iya, yang penting mah orang mah bisa menyambung hidup lah gitu. Si sana kanggo ka Mekah. Oh, amin gitu Mi. Kamu kau ulah sekedik. Dia asa abdi ninggal kali dinya. Ayo ka dieu. Dah Mi. Ieu teh abdi kanggo ieu uploadkeun kana ieu Mi. Kana YouTube. Mana? Ya ka dieu. Oh. Iya tak itu tak itu. Ya punten Mi nya punten nya. Mohon tuh, sahabat ya. Kita akan masuk ke dalamnya nih. Maaf lancangnya. Iya, sahabat. sebentar, Jadi ini lancang pakai mesin ini juga ya. Kan dia gitu iya haus. Mana? Oh. Iya pikeun nangka ngagodog. Mohon. Terus iya pikeun ngabiangan, biang ge ibu mata. Mohon. Lain kunanan ku caina deui. Oh. Tapi dia teh dialah ka dieu. Mohon. Tapi dia neme eta tos ieu tos ngadamel. Dibuang, digentos ku nu anyar. Oh, mohon. Ieu mah asli tahu. Tahu asli tahu. Kita make obat-obat gitu formalin gitu. Tos seberapa tahun we teh? Itu salah teh tes 3 tahun. Tos 3 tahunan. Ari asalna? Asal nama ibu mah di Banten. Oh, asal Banten. Mun. Oh, Banten mana? Bantenna Paneglang Serang. Oh, Pandeglang. Serang teh pokona nya. Oh. Paneglang we. Terus Jadi beliau ai adalah bapak orang mah- Pandeglang ya, sahabat ya. Bapak nama Asli? urang di dia teh ngumara, tadina pan ngumara. Oh. Terus istrina teh maot anu Oh. heula. Terus Oh. abi tos 5 tahun. Oh. Terus manehna teh urang Cikiara 2 cenah. Aju tadi nama kitu nyadap maneh tadi Oh, nyadap oh. eta Nyabak tanam gula, iya kalapa. Mun. Oh, oh. Aju lantaran meureunnan jeung abdi malah cenah kumaha mah cenah cik manehna teh kitu nya. Kumaha hayang cara batur cenah aya Bikin usaha kecil-kecilan lah gitu nya. Tapi cenah mah teu boga modal. Aju kumaha oge.
kan mamah cenah gaduhnya barang cenah Oh. sekedik demi sekedik Oh. bawa teh ti urangnya Ah, urang ya. mah tara Alhamdulillah. cicing di imah Mohon. sok damel ka Jakarta do damel di Pono gitu aju gaduh seberapa teh salah teh 25 gram Mohon. Alhamdulillah dari 25 gram nyampe ayeuna berjalan 5 tahun. 5 tahun 5 tahun yang ada mal tahun teh. opat 4 tahun lah gitu ya. opat ayeuna lah Alhamdulillah jalan. gitu nya. Mohon terus Ayaan. ayaan sekedik demi Alhamdulillah lah, teh gitu. ngagunukin Mohon. lama ujangnya terus barang dahar ti dieu Oh, dati mana deui meureunnya? biaya anakna masantren sekolah ti ke sekolah SD mun teu salah ti kelas 3 SD Heeh. nepi ka ayeuna tos nan SMA Oh, alhamdulillah. Ayeuna barangkali ada di mana? ayeuna mah masantren bari Sekolah. sekolah Istri pamaget. pamaget Oh, masantren pamaget. mah di Gunung Rarang di nu Mualim Apen Mohon itu pada ai itu sekolah nama di Jampang cenah di mana teh di Bahari. di Bahari Oh, mohon. terus gak anak sampeun Nyawat sorry. Jadi minum nama terus maut mohon ngantunkeun itu nya. Alhamdulillah mudah-mudahan anak si Uminya supaya supaya pinter lah. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa ngabanggakeun kedua orang tuana gitu nya walaupun mama sambung oge nya. Oh, nya. karunya ka urang Mudah-mudahan ya lah. anak ibunya di ditu Oh, kamari teh serius lah tong dibahas eta mah. itu teh pan anak ibu oge kamari kan nang karak 3 bulan Oh, di di itu meureunnya di Banten. Banten Oh, kamari ngadangun teu anu ieu pembunuhan. ngadangu Oh, udah ceket di mana? ngadangu doang Oh, kan teh oh. bapak nama cenah keur dagang atuh Oh. ningali cenah segalana ieu cenah mah Ya Allah. abi masih yang dipaehan ku anak maneh Ah. gitu kan nah moal Nah, mudah-mudahan lah anak-anak urang mah nya sini jauhkeun lah tina balahi. lamun maut abi dipaehan man teh dirasah ku urang ditu cenah Oh, bener. urang ditu mah heuh nya segala di ditu urang cacahana di Oh, di- Allah. di Banten mah di dieu mah nya Oh. di dangukeun nya ngadangu-dangu Heeh. kiai anu atan anak santri di Aya. aya Guru. Cenah guru Guru ka muridna aya. ayo nanya nan anak mehan inungnya Aya. aya Eh. tapi alhamdulillahirabbil alamin Sini jauhkeun lah urang-urang mah nya. sini Nya. jauhkeun belahan ka Banten macan aya sini jauhkeun lah can tina aya balahi nu gitu. can aya nu ngabegerkeun ka salaki Ha, can ha. nyorang Ha, ha. can ngadangu we Heeh. Gitu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. mudah-mudahan lah nya urang mah nya sini jauhkeun tina balahi nu nya. Dijauhkeun. Heeh, sing sarehat sadayana. Sehatnya iya banyak Mohon. lamun anu sapalih mah Iya, ka abdi mi dipublikasikeun kana YouTube di sawios ya kanggo iya. kanggo inspirasi lah kanggo ieu nya. Iya. Mohon tuh jadi sahabat si Umi ini si Umi teh saha namina teh? Naminya teh Ibu Dawati, Ibu Bapak Dawati. Hendra, Tukang tahu. tukang tahu gejrot. Alhamdulillah. Tukang tahu gejrot. Tahu gejrot, lain tahu. Jadi digoreng di dia langsung digoreng, dimatengkeun. langsung pakai bumbu, langsung makan. Jadi sahabat produksinya itu mulai dari nol sampai bisa dimakan ya di sini ini adalah penggorengannya. Alhamdulillah nya Alhamdulillah. berjalan 4 tahun mudah-mudahan perusahaan Cumi berkembang. Berkembang mudah-mudahan. Iya nana teh bahan-bahan nana teh meureunnan kacang Bahan-bahan meureunnya. kacang kadele. Heeh. Terus lamun sambal-sambal nanya aja ieu mah mun cik atan teh mah tahu gejrot cenah cik maneh mah. Tapi mantap gitu mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Arek nyobian mah aya. Oh, ente sawios hatur nuhun lah. Aya. Hatur atas tuah abdi mohon. Rek nyobian geus rek ngopi aya. Terus Mohon. bawang beureum, bawang putih, cabe, pokoknya kacang suku. Oh. Terus cikur eta teh. Alhamdulillah. Gitu. Iya, cuman sayangnya pas abdi kadieu teu produksi tahuna. Aduh, gagal. Umi sendiri we. Oh, sebenarnya. Oh, insya Allah lah sanes waktu abdi dongkak ka dieu. Sok tahu sabaraha? Mantas dohor. Oh, ngadamelan tahunan teh. Siap tah. Eta Mohon. kan ngirum seuneu. Terus Mohon. ngagiling teh dikadinyakeun, terus diwadahan deui, terus dibiangan, terus langsung di Oh, cetak. Jadi eta nana teh sanes pake gas sanesnya. sanes. Jadi pakai Tah, kayu ya sahabatnya pakai hawu, kayu tah. bakar. Kayu bakar. Nah, Ya, di biasa sini ya, juga eta banyak teh. kayu bakar di sini tuh ya. Jadi masih alami di sini mah. Alhamdulillah. Masih pakai kayu bakar lah Pakai gitu. kayu Jadi bakar. memanfaatkan
bahan bakar yang ada di sini. Nah, seperti Itu, kayu bakar kayu seperti begini bakar, ya. tuh, kayu Alhamdulillah. bakar, tuh. Hatur nuhun informasinya uminya. Sing sehat. uminya Mohonnya. sing manyang tetap nama Amin. jeung bapak aja sok Mohon. biasa lagi sok. Ayeuna nama sing sakinah we. Ai umi mah dengek. Naon ini? Teu bisa ngomong urang dieu. Oh. Urang dieu mah mam. Mohon. Sawios ari bahasa mah. Umi mah kieu bae cik batur. Ai lila jeung lila mah urang di oge ngalar. Anu Itu. umi mah kitu. Ayeuna teu aya semah oge kanu umi. Anu diurusan. Tiap hari sok aya umi mah lain nyeun tahu bae. Mohon Anu ya. lemah. Lemah naon? Anu lemah sahwat. Mohon. Terus anu tos lilis. Jadi begini mungkin sahabat ya, kita akan perjelas. Mungkin si Umi ini teh bukan hanya produksi tahu, di sini juga si Umi bisa terapi lah gitu ya. Gitu. Ketika ada yang sudah tua, ini dari mulai dari Mr. P-nya gitunya. Anu satruk, Setruk bisa oke nya. anu biasa anu sok ngeluh. Siap. Alhamdulillah. Memperbesar Mi. Apa? Biasa. Atuh, alhamdulillah. Ya, seseueurna kasep teh eta alhamdulillah beurina nanya kaparengkeun umi teh lain 10 20 tos 100. Anu eta nu karari teh nya terapi teh karari teh. Kadung ku umi teh dicatat. Lamun dicatat mah cik bapak teh mah pasti mamah mah kana 200 mah leuwih. Biasana lamun eta mah sok ngadamel serat ieu teh naon? Serat tamu. Heeh, serat tamu ai Ngan mah henteu abi nya. mah eta ge. Oh. Tetangga cenah pi menikeun kana kahapekeun urang ulah. Kege ka padang alhamdulillah kamari mawa mobil sabaraha 4. Ka dieu teh nya di mana? Empatan anu. Urang dia ge seueuran. Aya ge urang dieu nya. Alhamdulillah kasih kan anu kawin 2 poe deui rek kawin ibi. Umi assalamualaikum salam bade tulungan abi bade naon kasih. Abi teh 2 dinten deh mau arek nikah. Dinten Sabtu. Manehna ka dieu Kemis. Cuman kieu. Cuman urang pan ditanya ngobrol. Seru nih sahabat ya. Cerita si Umi kita dengarkan dulu. Ieu cenah kumaha. Abi cenah leles. Paeh tah kumaha. Cenah paeh Umi. Alhamdulillah. Kemis Jumat 2 poe. Nepi kaki wari manehna geus sabaraha geus 1 tahun rumah tangga. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Gak dumurang kali? Ngan 2 kali. Teu acan. Teu acan ngan alhamdulillah teu ditolak. Urang Eta mah tah. Urang gelumpit. Assalamualaikum duaan tah. Wengi. Bade naon kasep. Cenah minta hayang ditulungan ku Umi cenah. Teu ka dieu. Kitu. Abi kawin ditolak ku awewe kunaon. Leles. Geus. Ngan 2 kali. Saduaan eta diurusan. Jadi mungkin itu adalah sahabat ya cerita si Umi. Jadi si Umi itu punya keahlian. Punya 2 keahlian apa namanya? Punya 2 keahlian. Yang pertama adalah bikin tahu. Yang kedua alhamdulillah katanya apa namanya? Punya kelebihan itu si Umi teh. Jadi bisa apa namanya itu? Kueseul. Bisa lamun cek sunat teh mah diurut lah kitu nya. Tapi lain barangna umumna eta mah urang galumpit. Umi cik pan aya bapana. Jadi urat-urat nu lain kitu nya. Lain Umi mah tina urat saraf disusulna. Lain urat anu gedena lain. Sanes nya teh deui meureunnya eta mah. Eta mah Umi mah ti ditu nage ti guru Umi ulah nu hiji. Lamun sian nyekal nu hiji. Camal. Camal. Tapi mudah-mudahan laminya entah kala eta dapat terangannya. Geus lah tong disebatkeun. Eta mah ayeuna lempeng, ayeuna ka diana pengkuk. Aduh. Sabaraha kali ku Umi teh 3 kali disareatan alhamdulillah. Sabaraha kali nih ka dina kedahna? Mista Maja Utama 3 kali. 3 kali nya Mista Maja Utama menurutkan syarat bisa nya. Mista Maja Utama lah gitu. Kitu lamun mudah-mudahan nya video ieu bermanfaat lah. Mohon aya bisa ngamanfaatkeun kumaha hoyong kitu. Kitu nanya kitu nya. Hayang diperbaiki. Oke, datang aja ke sini. Kampung mana teh nami? Namanya Kampung Cipancur. Cipancur. Itu Cipanengkas. Terus ke Cipancur. Arah
arah Curug Banteng. Banteng. Kampung Cipancur. Kampung Cipancur. Bisa datang ke Alhamdulillah. Umi Bisa datang ke Umi Dawati Dawati. atau Bapak Bapak Hendra. tukang tahu lah Tukang gitunya. tahu. Pasti di tempat Rapaleun. Bapak Hendra tukang tahu Gejrot. Gejrot. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat minnya. Bermanfaat. Amin. Pun iya ku Amin. abdi dipublikasikan karena YouTube di Soyos. Iya, saya. Itu kita promosi si Umi lah gitunya. Jadi sambil promosi mungkin buat sahabat yang plus juga ini bisa dijadikan inspirasi ketika punya ilmu atau gimana gitu ya. Bisa membuatkan tahu seperti ini. Modalnya enggak kudu mahal-mahal itu gede-gede minyak. Mulai dari nol aja lah gitunya. Dari nol aja gitu. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Mohon informasinya. Sing sehat ya menanya. Titip salam ke keluarga. Sing sehat. Amin. Mohon. Mungkin diwartoskeun ku Bapak. Insyaallah. Hatur nuhun. Bapak Hendra gitu ya. Alhamdulillah. Ngan poe ayeuna doang teu aya gitu. Mohon. Hatur nuhun nya, manganya di kantunnya. Ayo. Assalamualaikum. Salam. Nah, sahabat, jadi ke sana itu masih banyak rumah ya. Tuh. Ke sana masih banyak rumah, cuman ke sana mah buntu katanya ya. Insya Allah nanti kita akan pulang lagi ke sana. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi sahabat yang pelosok. Jadi si Umi ini punya dua kelebihan. Yang pertama bikin tahu, yang kedua punya keahlian yang dimana ketika nanti sahabat sahabat yang pelosok misalkan punya penyakit yang bisa dibilang kalau Sunda itu peluh, datang aja ke sini. Iya, sahabat ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ambil hikmahnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.